mantakan yuk bersihan hati urang, bersihan hati teh lantaran ieu teh di jero hate lamun bala ku hasud, lamun ieu teh ye bala sapuan ulaseun aya hasudan. Ye awas ulah aya kibir tia ieu bala laksana kalajengking sarua. Dibere ieu tia sugih tia bangga ku kakusugihan, sombong kakusugihan sehingga ngarasa aing teh jelema gede, gengsi ka saanu. Luar biasa gerahakan gengsi ku sorangan. Malik tali bakalna. Hakanan dibere ilmu sombong ku kailmuan, merasa aing pang ustadan, aing pang kiaian, aing pang abuyaan. Hakan kasombongan eta malik tali bakal pen karasa bakalna ngarasa sorangan doang pon aing kiai heuy, aing abuya heuy. Marahnya lamun teu ngaabuyakeun disengsirikeun jelema. Sementara Haji Mujiono mah yang enggak mau disebut abuya, orang kabeh nyebutkeun Abuya Mujiono. Ya Allah, nu embung jelema di mama embung, di abuya embung, di kiai tapi jelema teh kabeh tek ngaabuyakeun sorangan, ngamamakeun sorangan, ngekiaikeun sorangan. Ari Haji Pendi ngerek tek dikerek bendera aing abuya, malah disaling-serikeun ku jelema. Hebat kan? Hebat kan? Datang ka dikumpulkeun para alumni, mama akan menobatkan sebagai abuya. Maka murid-murid mama tidak akan mendoakan kalau enggak menyebut abuya sama mama. Mau budak alumni nanti dipaksa tetap nyebut abuya. Masya Allah disebutkan abuya, itu jelema dari ngomongin abuya mana? Oh ya tuh abuya anu seri be. Itu siapa yang seperti itu? Teu bisa. Gelar ka ustadan, gelar ka kiaian, gelar ka mamaan, gelar ka abuyaan, ieu tia menang Allah Subhanahu. Teu bisa dijieun-jieun, ulah aya kibir di jero hate, ieu bahaya ngaruksak anu sangat luar biasa. Masya Allah, anak sayyidu waladi Adam, cak baginda. Kaula adalah pemimpin manusia, tapi kan wala pakhro, kaula teu sombong. Betapa tawaduna Nabi urang, padahal abdalul makhlukat, abdalul maujudat, baginda Nabi orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wala pakhro, teu sombong. Masya Allah, Haji Pendi kakarak jadi ustad doang ge, iya leungeunna tegak jasa, leungeun tegak leumpang hayang dicium tangan. Masya Allah, eta mama eta leungeun tegak amal. Kadang-kadang sasalaman leungeun punya geus dikiekeun ari beunteut ka mana betek. Ih si mama apa juri? Kapan lagi? Lain kitu, lain. Tidak bisa dibuat-buat terus gitu teh. Geus be ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi orang ngomongkeun betapa luar biasa guru urang Al-Maghfurlah kan ukur saiki doa asal kuat tapak siap di duit pamarentah sakitu doa.